nuwun kepada Ustaz Haidarullah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu fadil, dan mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca dijadikan amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran itu suara cintamu sepanjang masa. Bacalah Al-Quran walaupun satu ayat setiap hari, karena Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang benar. Coba ikan ini lo ningali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ayusya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajami wa alihi wa sahbihi ya nabil qulumi wal hikami amma ba'd. Demikian mengecap salam Neneng Susanti. Oke, siap. Demikian kunyebut jenengan Allah Cara apa, Bang? si Cara Maulas. Oke, puji sareng syukur mugi-mugi kita mungkin dipanjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu geus ngautamakeun ka Bani Adam ku ilmu jeung amalna kana sakabeh alam. Tepohoge rahmat Gusti Allah moga-moga dipaparinan ka Kanjeng Tuan Sayyidna bangsa Arab oge bangsa Ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kepada kulawargina oge ka para sahabatna anu jadi sumberna ilmu jeung hikmah amma. Hormat salam tilap oge urang panjatkeun ka guru urang sadayana nyaeta pengersana Abah oge ka para staf pengajar anu tos ngajar selama 20 hari di Pasantren Darul Ibtidaiyah. Oge teh hilap hormat dan salamna oge dipanjatkeun ka para tamu acara Lailatul Tafaruq nyata malam perpisahan na Pondok Pesantren Darul Ibtidaiyah. Ka para bapak-bapak, ka para ibu-ibu, oke, salam hormat jeung salamna teu hilap oge dipanjatkeun ka para santri dan santriat mufassirin dan mufassirat Pondok Pesantren Darul Ibtidaiyah. Mualami dina ngadegi abdi mas panjang-panjang tingkatan. Cuman badai ngawakilan hungkul di para santri kasadayana hapunten ka para tetangga masyarakat bila mana selama acara pasaran Pondok Pesantren Darul Ibtidaiyah anu biasana ngaji mulai jam 10 beres-beres jam 2 malam pilih aya anu kaganggu pilih aya anu kagandengan nyuhunkeun dihapunten anu sedalam-dalamna dihapunten teh kira-kira bapak-bapak. Insyaallah. Nah, eta inti nama oge ka para mufassirin mufassirat hapunten oge di para mukimin bilih aya sapatah dua patah bilih aya anu kaasaan dina bat katuanganana nyuhunkeun bikari ridona. Kira-kira di ridwan teu? Ridwan teu? Ridwan.
Insya Allah. Dan mau panjang lebar hanya segitu sebernama inti nama. Wawakil di staf pengajar khusus nanti abah nyongkeun ya punten pilih ayah sasalah omongan atau saja bana nyongkeun ya punten kasadayana. Ketika mendung sudah ada di atas kepala, jangan larang hujan turun. Ketika angin bergemuruh, jangan larang daun jatuh. Ketika waktu pulang sudah datang, kami tidak akan melarang pulang. Ketika kalian sudah kembali ke tempat asalnya, jangan lupakan kami. Kan ini makan tomat lopi. Orang mudik bawa oleh-oleh hanya untuk keluarganya, namun santri ketika pulang bawa apa? Bawa cahaya untuk bangsa dan agama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.